Simkuring di dieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapunten. Panginten dina 10 menit kapayun, simkuring bade ngadugikeun sababaraha warta. Taman Surawisesa merupakan taman rekreasi anu lokasina aya di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Mimitian tina bukti sajarah manurut paninggalan dina bentuk prasasti zaman baheula nyaeta naskah kuno batu tulis Astana Gede tentang Taman Surawisesa. Menurut Hidayat, ngaran Surawisesa aya kaitanna jeung sajarah situs Astana Gede Kawali jeung jadi kebanggaan masyarakat Kecamatan Kawali. Dina catatan sajarah Astana Gede Kawali menyahukeun bahwa Surawisesa mangrupakeun ngaran istana kerajaan Sunda dina masa pamarintahan Ruhyang Niskala Wastukancana anu berpusat di Astana Gede Kawali. Sajarah Taman Surawisesa ieu di zaman baheula pernah ngabogaan peran anu penting di tataran Sunda sabab pernah jadi ibu kota kerajaan Sunda Galuh. Baso mangrupakeun kadaharan anu loba dipikaresep ku saban jalma. Salah sahijina nyaeta baso rawit anu aya di Dusun Kubang Atas, Kecamatan Raja Desa. Mangga basaya rencana abdi Rifki anu aya di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kania anu aya di studio. Di dieu abdi tos aya di payuneun baso rawit anu mana tempatna aya di Dusun Kubang Raja Desa. Anu leuwih tepatna di pertigaan ceket SMKN Hiji Raja Desa. Ayo tingali kalebet. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, Abi Rifki bade wawancara perkawis baso. Sabaraha modal awal ngademel baso? Di kawitan ti kawit 20 porsi kena 500 ribuan Ti iraha atanapi ti tahun sabaraha Bapak ngadirikeun usaha ieu? Kawit ngawitan nama ti kawit tahun 2000. Pendapat kinten-kinten per hari sabaraha? Aya nama alhamdulillah tos rada majeng penginten kena bangsa 1.500 1.500.000-an. Kinten-kintena sabaraha harga baso saporsi? Ti kawit 12.000 dugikeun ka 20. Upami menu spesialna ti kawit 25 dugi ka 35, mie ayamna ti kawit hargi 10.000. Hatur nuhun Pak kana perhatosanana sareng punten tos ngawagal kana waktosna. Mangga teu sawiyosa. Sakieu we anu tiasa didugikeun ku sim abdi. Ku abdi diwihkeun deui ka Nia di studio utama. Hatur nuhun ka Rifki anu geus ngaluarkeun dina waktosna. Informasi anu sulajenna nyaeta dina dinten Rabu kaping 18 bulan Oktober 2023 warga Kecamatan Raja Desa ngalaksanakeun salat istisqa kusabab usum halodok anu mana lokasina nyaeta aya di lapangan Wirabaya Kecamatan Raja Desa. Salat istisqa parantos dilaksanakeun di lapang Wirabaya Raja Desa anu salatna oge aya murangkali sakola di SD, MI, SMP, MTS, SMK, MA sareng masyarakat. Salat istisqa dilaksanakeun kusabab sulitna cai di mana-mana tos kakeringan. Pamirsa, lamina usum halodok matak ngahadiwangkeun ka sabang petani anu aya di Kecamatan Raja Desa. Khususna nyaeta padanan cabe anu kaancam gagal panen. Kusabab kitu, harga cabe anu aya di pasar tradisional Raja Desa drastis naik. Pangge informasi anu langkung jelasna ku abdi disposikeun ka Didan anu aya di lokasi pasar Raja Desa. Mangga Didan.
Hatur nuhun kania anu parantos aya di studio utama. Ayeuna abdi tos aya di lokasi Pasar Raja Desa. Abdi di dia bade ngajelaskeun warta ngeunaan naikna cabe. Hayu urang tingali ke pedagangna. Di bade tumaros, paminami ibu saha? Ade Ulfa. Ade Ulfa. Sabaraha hargi cabe biasanya dijual di pasaran? Kita cabe beureum atau cabe hejo? Cabe hejo, cabe beureum. Kami cabe hejo 40, kami cabe beureum 60. Nah, harga cabe tiasa naik Sapertosna karena musim kemarau panginten. Pami anu naikna sadaya cabe. Hampir sadaya. Naon nu matak ngajantenkeun harga cabe naik, Bu? Pasarna kemarin. Nu matak ngajantenkeun. Halo da panginten ehon kirang cai, panginten ehon susah cai na. Mun hatur nuhun. Ehon sami-sami. Sakieu wae anu tiasa didugikeun ku sim abdi, ku abdi diuwihkeun deui ka Nia di studio utama. Seueur pisan objek wisata anu aya di Jawa Barat. Salah sahijina nyaeta Situwangi anu lokasina aya di Dusun Widuraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Situwangi nyaeta danau anu luasna 2,8 hektar. Anu ayana di Dusun Hayawang, Desa Widuraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Objek wisata Situwangi resmi dibuka kangge umum saatos direvitalisasi. Sateu acan ditata, Situwangi teh biasana sok digunakeun pikeun tempat mancing sakaligus tempat pencaharian masyarakat. Di danau ieu aya carita anu melegenda. Situwangi ieu oge teu acan pernah saat masing nuju usum halodo oge. Cai anu aya di Situwangi ieu sok diangge kangge nyayan pasawahan jeung pertanian. Pamirsa, informasi anu nembe merupakan panutup tina sadaya warta anu parantos kami diberikan. Hapunten tina sadaya kelupatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.